baturai kudu paanggang kota Sumedang buntangan kadedemalan Sumedang aya kamelang melang kunaon melang bonsai teu bisa nyanyi cenah mata tuh rampes aduh dinanya manganya ipung di mana teh itu aduh astagfirullah di mana di mananya kuring teh jadi kuring teh apa siga nama kuring teh kolong meja meureun si kuring teh reueus kumaha ningali kacapi ciga Sunda da emang ieu ai Sunda mah kudu dinumusi oh lain kitu kumaha nah nyuna mah kieu iket hideung baju kampret celana komprang nyuna kieu we Eta teh kuring anyuna oh udah moal kabeli Kang atuh ai nyunda kudu kieu mah ieu tinggal ieu ge tina eta golodog mah ieu ge menang pamanggi tinu kumahan piring aduh mahal gitu mah tapi kan ai meureun bahasa kumaha pan bahasa ge kudu tapi di nu seni ieu lain seni teh kudu sagala apa teuing ai mah bingung tingali aya hese nyunda mah nya teu nya hese kieu nyunda mah emang Pak Bupati sumpah jenderal janten Kapolda oh eta teh aduh gagah tak bener urang tadi urang tanyakeun sok tanya sampurasun Rampe. aduh bapak Alhamdulillah. Ini kok cuacanya kok bagus banget. Tapi kok ka kupingku bapak teh kawas nuker. menuju ngarariung bapak bapak sakata ini pada dicobian ieu kacapi Pak Ayo lah. bapak kursi Aduh. aduh Tengah tuh bapak mainnya di mios Pak Mana naon? cicing di dieu cingkung aduh alhamdulillah ya yes ayo tanyakeun sia sok sia eta beneran sok Ah, Nu iya ngaran bapak bener rek mah. nanya heula ieu. Laras. maha pak Nah, hawa kitu make no teh. Teu make nu kieu kawas bapak. aduh teu kapeser Pak Kudu make nya nu kieu nya. Laras. Teu meunang ieu mah. Lamun arek kayak gitu bapak rada jauhan atuh. aduh oh corona kupan ieu aduh Ya. nah ieu urang salah sarana mah aya Pak Jenderal Aya Pak Jenderalnya. nu bener mah moal aya 2 mah aya 3 tapi hiji nu bener nama nyuna teh baju tingalikeun lain Eulah da di bonsai mah aduh sampurasun Rampe. bade tumaros bapak ye ieu teh padugdegan masalah Sunda Pak Mohon. mun budaya beurnya kudu kumaha ai Sunda atuh pangintennya Heula. Ari Sunda jeung budaya teh laras seueur. ari Sunda gaduh budaya gitu Pak Oh, budaya teh Sunda teh seueur. Rek ke bapak rek marsihan terang ayeuna. Rek di mana heula nu dimaksud budayana teh. tuh raksukan Nah, raksukan bener raksukan. Laras berartinya Berarti berarti pas Tadi cek kan dede naon? seni pak Seni leres. bener seni Cek ya abdi bahasa rupina mah bahasa leres. Tinggal kumaha benerna. Nah, anu leresna mah saur ahlina teh. Saur agama menerangkan. Tunggu kehancurannya apabila sesuatu tidak dikerjakan atau tidak dilakukan oleh ahlina. hancur Nanya ke ahlina. laras aduh Nah, bapak oge sanes ahlina. Urangnya kudu ge naros ka ahlina. Tapi sementara ieu laras ari ngasebutkeun budaya teh termasuk budaya Sunda. Anu sepengetahuan bapak nanti bapak ge rek naroskeun ka ahlina kumaha nu benerna. alus ieu mah kudu deukeut ge da pajauh baik pajauh mah rek kumaha Ye, nah ngaranna teh budaya itu dimulai ku karakter. Karakter jalmina. Baheula kolot-kolot urang teh karakter jalmina teh handap asor, lemah lembut, budi pekertina sae. Nah eta teh sabab perorangan anak itu
akhirnya di Kasundaan teh nyebar. Jadi akhirnya jadi budaya. Ieu mah ngadon nyebarkeun panyawat. Ari kapan teh kesenian eta salah satu bagian ti budaya. Anggoan salah satu ti bagian budaya. Bahasa salah satu ti bagian budaya. Seueur budaya teh makana ieu nama urang teh kudu ngaguar budaya teh. Nah, Sumedang teh kan kota agung. Sumedang teh kota kerajaan. Jeung ieu teh milik lain milik urang opatan. Milik seluruh warga Sumedang. Sadayana nya Urang Gupay. Urang hiap-hiap. Mari urang sarua ngamumule budaya Sunda. Nah, kumaha maksudna budaya Sunda teh? Tah kumaha ayo. Nah, Nya ka bapak atuh. Jadi- Depan bapak nu narosnya. budaya Sunda itu kembali kepada adab dan istiadat kita. Karakter-karakter orang Sunda teh kumaha? Tadi cek Bapak. Nah, karakter-karakter menyebar bersama-sama jadi akhirnya jadi kebiasaan akhirnya dijadikanlah jadi budaya termasuk ayeuna pakaian cenah. Kang Ipung Saha anu ngajahit pakaianna. Tah. Eta teh budaya dinu eta. Nah, kacapi, suantena, bentuk kacapina. Nah, cariosanana aya anu kasar, aya anu halus. Nah, sadayana ieu hade budaya teh. Kembalikan kepada asal. Mohon janten ku urang teh kada diuihkeun deui kitu Pak, ulah dicanak deui nya. Diuihkeun teh berkembang terus. Tapi anu pokokna urang hirup di dunia teh ingat aya dua amanat anu kudu dilaksanakeun. Dua amanat. Kahiji urang teh kudu siap-siap ngalaksanakeun minta ridho Allah Subhanahu wa taala. Aduh. Langki ieu teh Pak, abdi-abdi mah aduh hampir hilap. Ieu masuk dikeun wae ka marong ge. Nah, anu kadua anu sangat dibutuhkan ku masyarakat, apapun yang dilakukan ku urang kudu aya manfaatna. Eta geuningannya urang teh pasalia keneh ari kitu mah atuh. Terus upami sampurasun eta teh leres kedah. Sampurasun itu aya maknana. Antara lain nutu kacap kanyahuan ku Bapa mah. Sampurasun itu sampurnaning raga ingsun. Nah, kumaha nyampurnakeun raga urang teh? Antara jisim jeung kuring, makanya orang Sunda makan bilang sim kuring. Aya benernya. Nah, ieu teh ahlina teh aya. Aya. Ari bapak mah da polisi atau mantan polisi. Oh, alhamdulillah. Tapi itu perlu. Urang Gupay seluruh warga Sumedang. Urang ajak bantuan pamarentah. Kumaha supaya pamarentahna bagus. Urang masyarakatnya juga dimuliakeun. Sehingga dengan demikian urang ulah ngoreksi wae ke pamarentah teh. Imam teh teu bener. Aduh. Kuduna ieu urangnya kudu jadi makmum nu bener. Jadi lamun aya urang minta imam nu bagus, ya kudu makmum teh rupina masyarakatnya. Nah, masyarakat silih rojong kitu maksudna. Silih grojong, silih geuing. Silih geuing. Lamun di antara urang silih bantu, silih grojong, silih geuing jeung pamarentah itu. Nah, mulyakeunlah sadayana. Kade Laras. antara jisim urang jeung alam teh hiji. Nah, makanya coba endahna kan Gunung Tampomas, Tatangkalan, kudu dipiara ku urang, ulah teukeun ka digali kitu tuh. Bade jeung teu dibenerkeun deui. Nah, ngaruksak. Berarti urang ge ulah ngaruksak. Bodina bahasanya apa nya? ulah bahasa kudu dibenerkeun. Sagala rupa kudu dilaksanakeun. Nah, ini perlu. Nah, makanya Bapak ngajak ka sararea, hayu urang nyieun kasepakatan gajah Dwipa. Di dieu nu mata ku bonsai diaraja ka dieu teh supaya urang ngarti, supaya urang bener-bener cicing di Sumedang puseur budaya Sunda teh siga kieu gitu. Nah,
ayeuna naon Gajah Dwi Pak teh? Gajah Dwi Pak pamohon. Nah, ari ieu mah tempat ieu mah cenah sekaruhut teh namana teh Gajah Depak. Oh, Tapi so anu nanyakeun, kapan Bapak gajahna mau nangtung? oh cenah. nya. Ya kan? Da gajah duduk mah jantan sarung. Ya, Makanya Gajah Depak terus. Ayeuna cek Bapak teh, ayeuna urang jadikeun Gajah Dwi Pak. Gajah Dwi Pak nya Pak nya. Nah, gajah itu berat, gede. Wah, eta. Bener kan? Mohon. Tapi Ai- gede mangpaatna Nah, tapi kumaha Pak? ai Dwi itu 2. Oh, duit teh. duitnya 2. Nah, 2. Ari Pakna eta singkatan. Pak. 1 pamadegan, 2 paniatan, 3 bisa pengabdian, 4 bisa pengorbanan. Jadi urang teh dihirup di dunia teh kudu manfaat ke masyarakat. Eta anu kahiji. Anu kadua, Pak anu kadua, urang kudu bisa minta ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga urang teh bisa hablum minan nasnya halus, hablum minallah baik. Nah, inilah urang sebarkeun, urang ajak, urang raih. Ada riungnya Pak nya sadayananya. Iya, Bud- kira-kira. Munal Acuh. munal ari teh cenah teh nya acutnya bahasa Sunda Ayeuna tapi anu langkung asa isin tapi kada kumaha ieu Anjeun, upami urang kan aya di Puseur Sumedang. Sumedang. Budaya Bahkan aya laguna. budaya Sunda. Nya kada kumaha ieu generasi mah dalang Bang Pak. Nah, puseur budaya Sunda teh ulah urang ukur silih nyalahkeun. Wah, puseur budaya Sunda di mana puseurna? Naon budayana? Kumaha kasundaanana? Tah, Ulah etanya. ukur nyalahkeun wungkul. Pamarentah geus niatna hade. Masyarakat tokoh-tokoh niatna hade. Mari ku urang rojong, mari ku urang pinuhan. Lamun manehna can ngati ku urang bejaan. Digeuing. Ngegeuingna itu seperti dakwah. Ulah dipaksakeun. Mau bari amak-amakan ya Pak nya ulang teh nya. Nah, lanti Lantik. kudu sopan santun. Laras Eta dijaga. budaya urang di baheula. Banyana itu teh. Nah, jadi ini ada urang-urang ajak. Mari urang gupai. Tempat nikah ieu endahna mari kita junjung Ini tinggi. kada dimanfaatkeun, Dimanfaatkeun. Laras. Kemudian urang ngaguar budaya Sunda. Karena banyak budaya Sunda teh. Model ayeuna yeun calung, angklung. Nah, segala rupa permainan itu sudah. Laras upami eta mah temeyan sami deui Pak. Sami kan gini. Laras. Bapak mah alim disebut sayong. Oh, laras. Ulah dipikeun ka kokolot begog bapak teu ngarti tapi sok ngarti gitu ya. Abdi oge alim disebat di Sumedang teh budak teh uyahan. Padahal abdi dipurulkan uyah mah pan aduh perih atuh Pak. abdi mah reus pisan laras pisan munalnya Mundal. asa isin si kuring asa tos panyundana we gini tapi Laras. Pak Jenderal gini ngantuk Ayeuna mah kieu. Urang Teu sawios hibur lah. upami abdi engke ngariung di dieu hoyong wejangan ti Bapa. Insyaallah. Nah bapak ge sanes gudangna ilmu. Ikut berbagi, ikut cek bahasa keren nama sharing, mumpung. Ingetnya baheula masa lalu teh moal balik deui. Satengah detik, satengah menit kalau lewati urang teh moal balik deui. Urang mikirkeun masa harup katanya, wah nanti Sumedang begini-begini ka harupna belum tentu tercapai ke umur urang. Nah, anu penting mah ayeuna urang berbuat ke kepentingan masyarakat, minta ridho Allah, berikan manfaat ke masyarakat supaya sama-sama enak. Ya, kita mulai saja dari sekarang. Jadi kita gupai semua, tapi sebelum Bapak itu nanti Bapak akan ngundang. Kalau perlu melalui saluran ieu kita gupai seluruh warga Sumedang teh anu ngartos anu itu da Bapak ge masih keneh ilmuna masih cetek keneh urang himpun urang layeutkeun urang sanaon cekolot teh mah Sabobot sapihane. nah gitu bener sareudeup Sareundeuk saigel nya saigel. sabobot Sapihanean. sauyunan Sauyunannya Pak raosnya upami sadayana kitunya. pamarentahna kita dukung, masyarakatnya juga disenangkan ku pamarentah, nah koordinasi sama. Tah, mudah-mudahan upami aya nu nonton
nya di channel ieu Nah, ieu sing janten hiji beungkeutan kan keur orang Sunda mah nya Amin. alhamdulillah Ayeuna mah kieu samemeh itu kumaha lamun urang ningali heula itu urang dipoto yuk bareng yuk. Ayo. Ayo kenang-kenangan ye. Ayo itu yuk. Nah. Yuk. Bapak di tengah ya. mohon aduh Nah. Tapi kadang yang cuma kudu make mohon mangga Bapak aduh Ya. Ayo kita maju Sumedang. maju. Jadi supaya gagah Bapak pakai kaca-kacanya banyak. Nah. Ayeuna mah urang dangukeun lagu Mangga Bapak. ayo. Alah. Sambil Bapak mau pamitnya. Mohon. Oh, Bapak keras pamit. Bapak pamit wae pek lanjutkeun deui. Mohon atuh. Tapi ulah parasianya. Mohon, mangga Bapak aduh hatur nuhun. jangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayeuna mah urang ngalagu we. Ngalagu we da urang geus munal. Sukan miang paturai kudu paanggan kota Sumedang muntangan kadedemelang surem tetep kaharep kuci panon ngembeng lahan nun sumoreang pamiang mungkas harepan. Nah gitu ayeuna mah geura tongton channel ieu mudah-mudahan sim janten mangfaat Amin. oge tiasa ngahijikeun orang Sunda sakatar Sunda. Amin. Aduh.